kamarana si cina main mah Kang Kiki cina rek mantuan iya cina metikan iya kacang ke segala ya. Bukan di jam 12 saya nepi di set murid nek tembong ka maghrib teu kene wae ampun ditembuan di jam 12 enak usah rek maghrib eueuh kene nongol aing mah kamu di jelema eta aing mah makaning enak mah makaning coba ieu sok tembong kena aya culik kira aku atuh Kang Kiki ka di bawah culik aing mah aing direk petikan kacang geus beudina dipanen murid kieu ampun aing mah mantuan pisan makan aing sangat mantuan cuma lain maneh karung itu meninggal sekali kalau aing sekawangan karung saya datang kini udah daripada di wae pun mantuan suanya kusuk kali itu kalem bakso kan ayam mana nanya pulang nih bisa dia sih Kang. Buset, ari cek aing saculungak celinguk wae di dinya. Ari sia rek naon? Di jam 12 pun ditungguan. Bekene nongol. Ditungguan deui asar. Kene wae. Aya akang di dieu teu kunaon akang di dieu. Buset lain tita tarik di dieu keur neangan ieu cacing cau. Buset yeuh, we garek panen kacang geus mau dipanen. Itu karung geus dua tumpukan akang teu nyaho emang arek panen ieu panen. Sia mah lebay banget tibang panen kuat riweuh. Masa bara puluh hektar sih sia pelakon panen? Ladang kacang we geus kabeli Pajero, mobil Avanza, gimana gedong, gara-gara kebun kacang gitu. Itu nyahoeun ieu, nyahoeun. Ulah dianggap sapele. Pataan gede hasilna. Itu Kang. Itu kebun kacang teh geus turun menurun, arisan kieu urang, ulah dikicung. Emak urang mah luhur, petani lupana. Kacang teh geus ngasil tuh. Baik ukur 1.000 2.000. Ye nyahoeun ye. Keula kadela. Naon? Ari sia ngomong ngahasilkeun teh ladang kacang maksudna kumaha? Aing kakare ngadenge jelema, "Yuk, buat ladang kacang kok beli mobil segala naon wae." Iya ari tibang sabaraha sih emang? Ari jelema kurang pergaulan teh kieu, kurang ka kota saeutik. Kumaha eta kitu? Ngabon kacang, ngabon jagung, ngabon waluh. Lain pati-pati Kang. Aya elmuna. Kumaha eta bisa kitu? Bisa maksudna teh ladang timang kakabonan. Kuat sagala ada kurang kaharti. Iraku tuh kaharti wae itu jelema kuper teh ieu kurang pergaulan. Tuh eta ladang jujulan kitu maksudna buset emang sabaraha puluh hektaran sih barapuluh kintalan. Teu nyahoeun ieu. Yo, ari bibit mah biasa di pasar orang meuli. Biasa kos batur gitu. Tina bambu awi biasa. Lah heuh sarua tuh engge. Kita biasa panen urang kos batur. Heeh. Tanggeus panen dibawa ke pasar. Dijual batur ka pasar, rek diderkeun meureun. Beli mobil. Tah eta. Aing nu bingungna bisa dan keilmuan nya bisa kitu di mana eta? Iya ari jelema kurang pergaulan teh. Ari batu da panen bakali-kali, ari mah sekali Kang. Lah kan beda. Nya enak tanggeus panen. Eta nanti tanena tuh dijual di sertifikatna. Gedeng. Panenna ngan sakali. Bener. Geus panen teh dijual. Betul. Wah rek itu mah teh ngajual kebon meureunnan, atuh hidang. Itu ngajual kebun, ngajual kacang, ngajeng tanah sertifikatna. Buset burung arek itu mah atuh. Kumaha atuh rek teh kabeulina naon rek itu ngajual kebon mah nya aing bisa tuh lain ngajual hasil dinu kebon ngajual kebon eta mah. Lain ngajual kebon, ngajual tanah jeung sertifikatna meunang mobil. Kitu Kang Kiki teu nya. Kitu carana mah aing mah katurutan ku sia mah nya atuh. Atuh beak zaman gaul eta mah. Beak kebon meureunnan nu aya ge bisa dicarekan. Ulah nurutan Kang Kiki mah elmuna masih jauh kene. Dari masalah yang hayang mung nurutan kos kitu carana mah hoream sia mah lain turutkeun. Ya. Kacang itu ibarat duit, Bang kacang mah kabeli mobil. Oh nyapa buku aing teh kaharti. Geus panen, taneuna jual bawa sertifikatna. Menang mobil. Tah bener lieur aing jeung sia mah bener teu asup kana pikiran kos kitu mah. Geus enak mah Kang Kiki tong mikiran wing kitu kacang geus dialaan. Rek ngaredok mah geus sok.
Loba tuh di itu. Nyari gitu cara nama tuh aing ge bisa teka harti sih mah kos kitu geuningan dih atuh arek kudu ngajual kebona tuh sasaha ge bisa ya untungna turbo hirup teh sia mah dieu aing mah